Ah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui wilujeng patepang deui jeung BBC channel beja channel berbahasa Sunda didedikasikeun untuk mere beja saling silaturahmi lewat dumai dunia maya jeung urang eta-eta ngalestarikeun bahasa Sunda anu terancam kepunahan bahasa Sunda. Nu bahasa Sunda ini ragam corakna tergantung daerahna, diksi pilihan katana atanapi oge dina lentongna. Punten lamun ku sawatara baraya rada benten rada aneh ka kupingna logat abdi atanapi diksi pilihan kata bahasa Sunda abdi gado-gado campur jeung kadang-kadang kasar. Memang inilah adanya. Orang carita dongeng deui mau abdi nya orang Sunda mah loba dongengna nya caritana kieu. Aya si tukang martabak ke CS-na ajeun tukang beca, tukang martabak CS-an ajeun tukang beca. Suatu ketika si tukang beca CS-na si tukang martabak lapareun nyamper ke tukang martabak keur dagang teh. Anggaplah sebutna si Odang deui jeung si Oding. Tukang martabak si Odang, tukang beca si Oding. Dang, aing lapar ya. Aing aya martabak ieu, maka duit martabak soloyan 20.000. Abuse kumaha? Goceng we. Sama mahal naonna ge bisa. Duh, teh goceng geus. Bari rada sewot oge si tukang martabak si Odang naon ngadagangan ka buka CS. Goblok cenah. Anu aing mahal 20.000 diboli 3 goceng. Majulah olah martabakna. Tariguna diawurkeun diberean gula. Tah ceuk si Oding tukang beca. Ye, coba Odang. Atuh martabak kan biasana teh make gula doang. Iya, coy. Coklatan atuh, dekacangan atuh, dah goceng, duit goceng segala yang pakai coklat, yang pakai kacang, duit goceng. Akhirnya si Oding tukang beca CS itu ngomong deui, nah teh goblok cenah ieu ka aing. Awas ya, ngomong aing goceng cenah, bang dibere gula doang, heuh aja. Awas ya, balas ku aing, jak si Oding tukang beca. Tai sukanana subuh-subuh tukang martabak balaja ke pasar si Odang naik beca meureun. Aduh KCS na ganti butuh naik beca. Si Odang tukang martabak teh naik beca si Oding tukang beca. Kamana maneh pasar beca angkat ke pasar belanja bolak-balik meureun. Pas balikeun meme balik kakak nanya, Oding aing kudu bawa duit mayar beca ieu bolak-balik 20.000 dang. Buset 20.000 goceng we 20.000 buset mah goceng we tu make bensin tu make oli tu make naon tu beca. Tah tadi bari jeung rada sewa terdahan deui oge aya tuh goceng aek balikeun tah si tukang martabak si Odang teh lebah dieu cenah cek si Oding koe balas. Balas koe ngajak si Oding tukang beca teh tabrakeun ka tiang listrik jual maclam si Odang tukang martabak dagangan papurata tanggeus dikusruk udang. Nah naonan si Oding goblok. Goblok si aing dijungkalkeun sia nabrak sagala tiang listrik. Oding tukang beca ngajawab, "Bang goceng." Yang salah. Dibalas geus kitu dagangan awal-awalan cek si Odang tukang martabak teh bantuan atuh dagangan aing acak-acakan dah geus goceng aya dibantuan nyokotan balanjaan akan ku sia dibales ku aing sia. Tak itu cerita tukang martabak jeung tukang beca beli martabak goceng untuk diberi keju, untuk diberi kacang, untuk diberi coklat. Si Odang tukang martabak balas ku si Oding tukang beca balanja teh tonggarkeun ka tiang listrik maksud goblok aing cenah duit goceng sia balas ku aing duit goceng aing salamet saur-auran daganganana duit goceng saya dibantuan dagangan. Pangitan sakitu nu kapiatur video kali ini baraya Sunda sadayana mudah-mudahan tiasa enten pangobah manah. Hapunten pamit lucu.
Salam silaturahmi, lestarikan bahasa Sunda, sep bahasa Sunda. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.